Bismillahirrahmanirrahim. Dikayatkeun aya hiji lalaki ismu Muhammad, ngaranna eta lalaki adalah Mang Muhammad. Kana layu solikot anu mana eta Muhammad can pernah sholat sama sekali. Itu sesuai jeung ngaran, ari ngaran Mang Muhammad tapi jelemana can pernah sholat. Ngen paida dakhala Ramadhanu yuzayyinu nafsa bisyabiwati. Bila mana datang bulan suci Ramadan rutin manehna mah lamun geus datang bulan suci Ramadan be atuh ngagaga mandi bersih, maka pakaian pangwapihan pangbagusan wa yusolli, bahkan tajen tadina terok sholat datang pada Ramadan mah manehna sholat wa yaqdima patahu, bahkan seluruh sholat anu kumana tadina tadi lakukan kabeh kukumana dina bulan Ramadan dikodoan. Pakila lahu, sehingga pan ayeun maneh ditanya boga sifat gitu teh 5 tapalu dalik pan mang kalakuan gitu amat cik urang teh aya daek salat bulan Ramadan, aya ngoda salat bulan Ramadan, aya ngagagah bulan Ramadan dina bulan sejen mah nguprut bae. Kumaha jawabanana faqala hadza syahrut taubatil rahmah. Mantaku kula dilakukeun dina bulan Ramadan, salat bulan Ramadan mah kula daekan. Salat daekan, pakai baju rapi, sabab ia adalah bulan tobat, bulan rahmat, bulan barokah. Asallaha ayata jawaja anni bipadi. Dipilariku kula mudah-mudahan Allah kupadilahna Allah berkahna bulan suci Ramadan ngahampura kana sakabeh kasalahan kula jika jalma. Pamata keceritakeun geus kitu eta jalma maot paruya pil manam geus kitu kaimpi dina impian salah satu babaturanana. Pakila lahu, ditanya eta si lalaki nu maot anu telok salat kecuali bulan Ramadan doang, ma fa'alallahu bika, lain Muhammad dikumakeun dia ke Allah cik urang teh. Faqala cik jawaban eta jalma ghafara li rabbi bi hurmati ta'zimi Ramadan. Alhamdulillah pangeran kaula Allah subhanahu wa ta'ala ngampura ka kaula ku kamuliaan ku sabab kula teh ngagungkeun kana bulan suci Ramadan. Bahkan idza staiqadha ahadukum min naumi fi Ramadan wa hatta raka pirosihi wa taqallaba min jadi mina jadi bin yaqulu lahu malakun. Bila mana salah satu di ranjeun kabeh cik Umar bin Khattab hudang tina sarena dina bulan suci Ramadan wa taharraka fi pirosihi, usik-usikan dina salimutna wa taqallaba min janibin ila janibin, bolak-balik ke belah kenca ke belah katuhu, yaqulu lahu malakun, maka malaikat bakal berucap kum barakallahu fika wa rahimakallahu, gerahudang dia Allah geus ngaberkahkeun ka anjeun, Allah geus ngarahmateun ka anjeun. Faidza qama biniyatis shalah yad'ulahul firos, maka lamun eta jalma hudang tina tempat sarena dengan tujuan rek salat ulah ta malaikat sehingga amparanana salimutna sama kana ge ngadoakeun ka eta jalma. Wa yaqulu cik eta samak Allahumma atihil parsal marfu'ata, Gusti pasiane jalma samak anu bagus anu mahal di surga. Paidala bisa saubahu yadullahu saub, bahkan ketika jalma tersebut salat make baju eta baju lagi ngadoakeun wa yaqulu cik eta baju Allahumma atihi min hulul jannah, Gusti pasian jalma tina
pakaian-pakaian perhiasan surga. Wa idza labisa na'laih nadulahu na'lahu, bahkan ketika make dua sendal dua na bakal ngadoakeun jika ta sendal dua Allahumma sabbit qadami ala sirat, Gusti tetepkeun dampal suku jalma dina jabatan sirat berikeun di basewat. Baida tanawala lina wallahu